Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Nepangkeun wasta abdi teh Aldiansyah ti 12 IPA 3. Asal sakola abdi ti Seman 1 Cikarang Barat. Video abdi teh bade nyaritakeun cara atawa proses nyieun es campur. Hayu atuh urang tingali video berikut ieu. Bahan-bahanna nyaeta buah pir, es batu, buah naga, krim atau susu, alpukat, sirup, cai gula, agar-agar, strawberry jeung anggur. Di mimitian campurkeun eta es batu teh ka wadah atawa mangkok. Saterusna campurkeun eta bahan sadayana. Buah pir, buah stroberi, buah anggur, jeung alpukat. Tong poho buah nagana weh asupkeun ka eta mangkok. Nah, saterusna asupan tah eta ager teh ka wadah serta asupan eta krim atawa susu supaya rasana teh amis pisan. Tong poho cai gulana oge diasupan. Pamungkasna campurkeun eta sirup ka wadah atawa mangkok. Pelan-pelan wae nya. Sejenna mah diaduk-aduk supaya rasana amis. Es campur teh siap dihidangkeun. Cheers to the wish you were here but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. That's caught in the crossfire.